Jadi ieu sholawat matak nyengitkeun kana eta majlis. Atanapi di hiji bumi, di hiji ayeuna di rumah urang maca sholawat ka Kanjeng Rasul teh. Eta nya. Tah ieu bumi bakal disengitan ku naon ku berkah sholawat ka Kanjeng Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fathun qarib wa bashiril mu'minin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur syukur mengawal rasa bisa dipanjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kudrat saragana Allah ulang sadaya tiasa ataupun ngaruh pamrajurho dina majlisna Allah. Mudah-mudahan ulang sadaya murid nanti ibatul batat masih hafal yumping tina dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taubat kali dengan Allah Rabbul Izzah biasa bila dikejarkan ditabrak dijuralik kesebakan masing macam laborator yang bergerak kepada alamnya dan Habibana wa Nabiyyina Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, atba' tabi'atna termasuk orang sadayana. Mudah-mudahan masih terbuka kepada syafaatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dihormati seluruh hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dina indah orang sadaya tiasa kutardai dina haflah dina acara ulang thalabul ilmi biasa kurang dilakukan setiap salimah sekali. Di mana mudah-mudahan wasilah ulang sadaya thalabul ilmi Allah maparina taufik serta hidayah ulang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu mapanna rahmat saha Allahu Gusti Allah wa sallama sarmuga maparinan kasalamutan ya Allah ala sayyidina kadulungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyina anu janten wekasan para nabi anu janten panungtungna pirang-pirang nabi wa alihi sareng pirang-pirang keluargana Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi ajma'in tegasna kasadana pisan. Wala haula sareng daya-daya tan mawjud wala quwwata sareng daya kaki
tiada eta wujud illa billahi ang kiat kalawat pitulung Gusti Allah al-ali anu maha luhur ya Allah al-azim tur anu maha agung ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalla jeung muga maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah. Di dieu makna shalla di dieu sholawatna Gusti Allah ka Kanjeng Nabi. Di mana-mana Allah maca sholawat ka Kanjeng Nabi itu mangrupikeun rahmat. Gitu. Kaidai di mana-mana Allah maca sholawat ka Kanjeng Nabi itu mangrupikeun rahmat. Gitu. Terus ayat deui sholawat di malaikat. Sholawat di malaikat ka Kanjeng Nabi mangrupikeun istighfar, pamentakeun hampura. Terus ayat di sholawat kurang ka Kanjeng Nabi. Sholawat kurang ka Kanjeng Nabi mah mangrupikeun doa anu dimana mun diibaratkeun mah urang ngalungkeun kareci ka luhur balik deui ka urang. Kitu. Ya. Sanes ngadoakeun Kanjeng Nabi, da Kanjeng Nabi mah la yajuju doa. Teu ayeuna teu meunang didoakeun ku urang. Da naon tos pasti Kanjeng Nabi mah dina salawatna kitu. Dimaksud ku Allah dina ayeuna sagala rupi dosana. Jadi setiap urang maca sholawat teh urang teh gitu kaya-kaya ngadoakeun diri urang nyadira. Gitu. Wajib urang ayeuna dina sholawatna bahkan bageuninnya urang sok di uningakeun ku urang sok diucapkeun ku urang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gitu ya. Saya sunah Gusti Allah jeung malaikatna eta maca sholawat kabeh ala nabi ka Kanjeng Nabi. Ade teh ala nabi ulah ala nabi. Ya soaya ala nabi. Ala nabi eta pami mah. Nah. Dan Allah jeung malaikatna maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Maknya urang salaku umatna anu di mana urang mah teu kudu daftar hoyong janten umatna deui maknya deuikeun ka teu maca sholawat acan. Gitu ya. Bahkan saya tadi alhamdulillahnya dina tawasul urang sholawat heula kedah teh dina hiji majelis ya hiji majelis bisa seungit hiji majelis bisa ayeuna wangi lantaran dilebetna dibacakeun sholawat gitu. Jadi majelis teh sadayana buruk saha teh. Lamun teu dibacakeun shalawat. Itu shalawat naon wae tadi ya shalawat naria. Itu nya tanapi naon wae. Itu. Jadi ieu shalawat matak nyeungitkeun kana eta majelis. Atanapi di hiji bumi ya, di hiji ayeuna di rumah urang maca shalawat ka Kanjeng Rasul teh. Itu nya. Tah ieu bumi bakal diseungitan ku naon ku berkah shalawat ka Kanjeng Rasul. Ya, urang kieu dah. Wajib urang sebagai umatna. Kalau urang ngaku cinta maka Kanjeng Rasul wajib urang maca shalawatna. Eta komo urang setiap-tiap aya ngupingkeun jenengan Kanjeng Rasul disebat Muhammad di urang teh. Wajib urang sebagai umatna maca shalawat. Lamun urang teu maca sholawat nalika jenengan Kanjeng Rasul disebatkeun urang teu maca sholawat disebatkeun lagi abkhalu minal bakhil anu leuwih koret ti pirang-pirang koret dicap ku Kanjeng Nabi jalma anu nguping suan ayeuna jenengan Kanjeng Rasul disebatkeun tapi teu maca sholawat saur Kanjeng Rasul ieu teh jelema anu leuwih koret ti pirang-pirang koret. Tak urang sebagai umatna ya urang pan teu kudu daftar deui jadi umatna Kanjeng Nabi mah.
Kanjeng Nabi Musa pangkat Nabi, pangkat Nabinya Rasul deh. Pangkat Nabi Musa mah hoyong didamelkeun jadi umatna Kanjeng Rasul. Kanjeng Nabi Musa, pan urang teh kudu ya. Teu kudu ayeuna daftar deui. Da urang terus termasukkeun umat Kanjeng Kanjeng Nabi. Ngan teh nya di mana orang diangkeun janten umat Kanjeng Nabi teh lamun mengikuti kana jejak langkahna. Teh nya mengikuti kana jejak langkahna. Ya, salah sawios urang ciri mikahabah ka Kanjeng Nabi teh naon? Sok ayeuna ngupingkeun kana cariosan Kanjeng Rasul tinimang cariosan nu sanesna. Sadis sakali deui salah sawios bukti cinta urang ka Kanjeng Rasul teh nyatana sok ayeuna leuwih ngagugu kana ucapan Kanjeng Rasul tinimang ucapan sajabina tadapi nu sejenna. Cek Kanjeng Rasul kudu ngaji gitu ya. Cek Kanjeng Rasul ngaji urang. Cek Kanjeng Rasul maca sholawat urang. Cek Kanjeng Rasul sing kade sing kudu ayeuna tiasa ngajagi litah, urang kudu tiasa ngajagi litah. Gitu nya. Urang kudu amal saleh sareng Kanjeng Rasul kudu amal saleh. Lamun urang bener-bener cinta ka Kanjeng Rasul. Gitu nya. Da gitu wajib urang manya nu namina Kanjeng Rasul sateu acan pupusna anjeun emutna teh lain ka sasaha, lain ka kulawargi, lain kana harta benda, sanes kana naon sanes ka umatna. Ya. Sateu acan pupus Kanjeng Rasul anjeunna emut teh lain ka keluargana, lain kana harta bandana, tapi ka umatna. Eta bukti nu kangaranan cintana Kanjeng Rasul ka umatna. Urang sebagai umatna mahnya teu inget-inget acan gitu kan. Mata wajib keur urang emut selalu emut ayeuna ka Kanjeng Rasul. Ya. Sakadigna eleh urang. Ya, maca shalawat atus 1 ayeuna 100 kali mah atus sapoe teh sakali. Ya. Apa cenah osok cenah ayeuna setiap salat pandehnya dina salat oge pan urang maca shalawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sholli ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Kita baca shalawat 5 kali berartinya ya, tapi 10 kali dina ayeuna setiap orang salat. Nah wajibna sabetus kitu urang maca shalawat. Terus naon deui? Urang zaul Kanjeng Rasul, umat Kanjeng Rasul sadayana bakal asup ka surga. Sadayana umat Kanjeng Rasul bakal bet ka surga. Sadayana. Ya. Di mana mungkin dina ayeuna di akhirat Kanjeng Rasul bakal nyapaatan ka sadayana umatna Kanjeng Rasul. Terkecuali kafir terkecuali jalmi-jalmi anu mincula ka Gusti Allah sareng ka Rasulna. Eta mah menang syafaat khalidan fiha tamah khalidan finnar. Langgeng di neraka ge moal aya jahitan. Urang mah sebagai umat Kanjeng Rasul anu aya iktikad anu aya ayeuna tekad dina manah aya keneh Allah, aya keneh lafaz Muhammad dina hate urang bakal ayeuna kenging syafaat ti Kanjeng Rasul. Sok sanajan tukang maksiat, sok sanajan tukang ayeuna doraka. Ngan meureun pertanyaanna nang sabaraha halila eta di nerakana itu. Ieu moal langsung diangkat ke surga, moal langsung disyafaatan, moal langsung dibela ka Kanjeng Rasul teh. Masantren heula urang teh di neraka. Kitu nya. Itu. Mungkin aya pembelaan aya. Asruk-asrukan Kanjeng Rasul teh. Mun ieu mah asruk-asrukan. Milarian umatna anu masih keneh aya di neraka kapung kin jaga saurna Kanjeng Rasul masih keneh teu bingaheun cicing di surga teh sehingga ditaros ku Allah Subhanahu wa taala ya Muhammad nah ning ente begini ieu batur mah bubungahan ente mah masih sedih keneh saur Kanjeng Rasul Gusti abdi teh nu matak janten kasedih abdi teu bingah abdi teh nyatana naha aya keneh umat abdi masih keneh di neraka. Kitu nya belana Kanjeng Rasul ka urang teh.
belah kanjeng Rasul ayeuna ka urang ka umatna sareng Gusti Allah heula teh cenah ayeuna masjid pilarian bisi masih keneh aya keneh umat anjeun di neraka teangan ku anjeun syafaatan ku anjeun sehingga ieu kanjeng Nabi milarian asruk-asrukan karena di pilarian belah mana ieu da tupa nu namina ayeuna jalma anu di neraka teh timimiti umatna kanjeng Nabi Adam dugikeun ka umatna kanjeng Nabi Muhammad aya kitu nya aya sadayana dipilarian ku kanjeng Nabi. Pertanyaan deui nah teu panaseun eta kanjeng Nabi cenah ka neraka punten dina tafsir Yasin dijelaskeun di dinya dina kitab tafsir Yasin tong akhirna pangkat kanjeng Rasul Ki Bahlul nya Ki Bahlul teh mun bodoh nya ngan ieu mah sebatkeun lanihan teh hiji wali Allah disebatna teh alim disebatkeun kiai mah alim disebatkeun abuya alim ajengan alim ustad alim hayangna teh Ki Bahlul we cenah urang mah Ki Bahlul nya dina tafsir Yasin pilih teh percanten ayat nah dina tafsir Yasin di dinya naon Ki Bahlul anjeunna wisatana teh lain ayeuna ka Cimangu Ciwidey sanes wisata ka neraka iya pangkat wali seperti itu wali teh hiji kakasih Gusti anu tos makrifat ka Gusti Allah anu tos mengenal ka Gusti Allah caritana ieu Ki Bahlul ditaros ku Sultan Harun Ar-Rasyid ditaruh anjeunna tos di mana ente teh dul kaula teh cenah geus di neraka cenah geus wisata di neraka dan cenah ieu maneh na kumaha ente cager neungeus naon haek naon cenah maneh wisata ayeuna ka neraka hayang nyeungeut rokok cenah nyaeta nah ya. lain ku kituna apa neraka teh cenah ayeuna panas kumaha caritana cenah ente ayeuna ka neraka kieu cenah nyaeta kaula datang ka neraka nya leres aya hiji penjaga nu namina malaikat naon teh malaikat malik ya anu penjaga pintu neraka aya ya sehingga naros ka mana cenah Ki Bahlul ente wali Gusti mah ku makhlukna Allah nu di bumi kasohor makhlukna Allah anu di langit ki kasohor Ki Bahlul apaleun ka Ki Bahlul mah ka mana cenah ente teh siga nu apal we kitu geus akrab kaula teh yang ningali neraka cenah naik naon dina saparieu kaula teh rek nyeungeut rokok cenah entong maneh mah bagian neraka tong asup ka neraka moal kuat cenah hayang apa cenah hayang nyeungeut rokok ya sehingga ku malaikat Malik dibukakeun sabadana ayeuna widi ka Gusti Nu Maha Suci saur Gusti mangga sok widian dilebetkeun ayeuna dibukakeun pantau neraka sehingga ayeuna cengoh ayeuna bengong kalinglap ayeuna nu namina Ki Bahlul nalika ningali anjeunna situasi di neraka ditingali berarti ditaros naros deui Ki Bahlul teh malaikat Malik senapan tadi teh kaula teh rek nyeungeut rokok kaula teh rek minta seuneu ka dieu teh ka neraka teh rek minta seuneu panik eueuh ka mana cenah ieu seuneu neraka ka mana ieu seuneu neraka ni eueuh eta nya sar malaikat Malik singkatna ya Ki Bahlul saestuna ieu neraka mah mung wadah neraka teh da ari seuneuna mah bangsa ding umat ente bangsa ding jelema nya seuneuna mah bangsa ding jalmi nu kangaranan suluhna wa quduhan nas wal hijarah teh nya nu kangaranan suluh neraka teh eta jalmi jeung babatuan itu ya teu panas moal panas da ente mah bagian teu seuneu atuh da moal panas ente mah da ayeuna panasna seuneu neraka teh ku bakatna seueurna dosana hiji jalmi itu nya dosana hiji jalmi matak tadi Kanjeng Rasul asruk-asrukan ka neraka moal panaseun masing kalah kumaha ge ya moal panaseun Kanjeng Rasul dan naon aya bagian neraka teh aya seungeun teh aya dosaan itu ya. Jadi
panasna seuneu neraka teh akibat tina dosa urang. Bade sakedik bade seueur eta bakal ngakibatkeun munculna seuneu tina diri urang. Terus gitu ya. Terus gitu sana panas. Nah gitu. Ya. Jadi kita sahabat ayeuna urang tadi ya, jadi nu namina neraka mah wadah urang teh sebagai ayeuna nu nyanak seuneuna. Gitu. Jeung naon deui contoh lamun sapertina ieu aya ahli neraka, ieu mah ahli neraka teh aya anu hiji mah tara salat, anu hiji mah sok ngalakukeun maksiat, salat tara, ibadah tara, naon tara maksiat ieu mah ieu, tapi mukmin keneh. Disiksa di neraka padeukeut duanana. Moal sugan anu hiji kahep isi teh mah panas teuing euy ka urang teu ngadeukeutan urang, moal panas. Moal masing padeukeut jeung urang. Ya seperti ngajeukeut jeung urang ieu ngahebos beureun di dunya gitu kan, ngahebos panas. Ieu mah moal. Dan naon anu ngarasakeun ge anjeunna nyarira. Moal ka batur, moal ngahayap ka batur moal. Nya eta karana seuneu tapi gitu. Dan naon anu dicanakna ku urang eta mah. Panasna ge di urang nyarira. Gitu. Nah, terus ayeuna tadi teh sabadan asukan ka nyorozu dipilarian umatna anu masih keneh aya imanan dina manehna dia jahit ku kanjeng Rasul dibela disyafaatan ku kanjeng Rasul diangkat sehingga lebet ka surgana Allah. Gitu. Tak kumaha tadi teh wajib urang sebagai umatna ayeuna maca sholawat atuh salinten ayeuna 100 gitu tah. Asal manehnya itu aya umat dan kedah seueur kan teu apal cenah shalawat anu panjang mah teu kedah nu panjang deui ya teu kedah nu panjang Allahumma sholli ala Muhammad atau Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cenah panjang teuing sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad panjang teuing Muhammad kitu kurang cekap nyebatkeun Muhammad lagi urang geus ibadah teh ya tak iman dia salawat Jibril dan Nabi tadi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad itu damal capek ya urang bari damal urang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad itu tah ya mun urang hoyong aya nya diangkeut janten umat kanjeng Rasul kita segitu kami atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.